Sirik mah sirik we, sia teh teu kudu main tukang. Aya kawani ka dieu ye main di hareup. Komo sia main dukun mah. Rek mandi sia teh kali-kali mah meh teu kotor tah gableg hate teh. Sia teh teh nyaho dosa. Ayeuna sia senang di dunia tapi belum tentu senang di akhirat. Baladageun. Urang anu teu boga hate atawa maneh nu teu tahu diri. Matakna lamun jadi jelema ulah sok playing victim. Paham? Baladageun. Haram anu ngabentuk dahareun bisa dipermasalahkeun, tapi haram anu ngabentukna duit baladageun. Ye, paduli batur dek nyebutkeun aing gembrot, aing hideung, da aing mah teu sibuk nguruskeun warna kulit, tapi sibukna aing mah nguruskeun warna duit. Nu penting bareureum kabeh. Baladageun. Keur hese usaha mah, keur seuseut duit mah, pamajikan dititah sabar, dititah ngadoakeun supaya rezeki salaki lancar. Diriran rezeki geus lancar, pamajikan aya kahayang ge. Palitna ge satengah modal. Baladageun. Hirup ari jadi pamajikan nu sempurna. Gableg salaki nepikeun ka poho, nanya-nanyakeun keadaan pamajikan. Pantes nama nanyakeun. Ari ibu teh capek henteu? Ari ibu teh stres henteu? Ari ibu teh kurang hiburan henteu? Hayu atuh urang jalan-jalan. Coba yeuh kirang barat nanyakeun kesehatan mah. Yeuh nanyakeun mah henteu na duit ge. Henteu. Baladageun. Yeuh, ari jadi jelema ulah sok sombong. Anu ngora bakal kolot, anu kasep bakal leungit kasepna, anu beunghar ge bakal sangsara. Disabab jelema mah asalna tina taneuh bakal balik deui kana taneuh. Paham? Baladageun. Ngeri besti babaturan zaman ayeuna mah. Urang nyieun status, urang nyieun video, aya wae anu laporan, anu screenshot. Heueuh, aya babaturan anu kitu teh, anu purah screenshot status batur, anu purah ieu ngalaporkeun batur. Aya ieu. Tah si eta. Heueuh, si eta tah anu sok kitu teh, tukang adu domba. Yai. Kunaon? Ngarasa. Teu percaya aing mah kata tangga anu titabina sok buat baut teu pararuguh ieu samutut teu pararuguh. Pek deuketan ini asa seseredetan ieu dadah ieu ini asa deg-degan someah ngadak-ngadak ngajak ngobrol ari deuk indit ajarkeun teu ngahargaan ari teu indit aing teu ieu sok deg-degan kana hate teh da masalah tungtungna mah antara manawi we jeung cik ari dibere injeum aing teh heueuh osok hoream tempo nagihna cigah anu aing mengemis-ngemis ari teu dibere injeum aing teh boga sifat tetegaan kitu ieu tatangga zaman ayeuna mah jeung aing butuh mah arareuweuh nu nulungan hiji-hiji acan baladageun. Yeuh, anjing wae ge dibere dahar, nu sakitu galakna, jadi lindeuk, jadi bager. Nah, ari maneh jelema anu boga otak, geus dibageuran, geus ditulungan, kalahkah kali ngegel kos anjing. Baladageun. Balanja kebutuhan dapur poe ieu. Beas sakilo 15.000, sambeleun jeung samara 10.000, deungeuna 30.000, kabeuli hayam jeung tahu, acan jeung minyak-minyak nama. Kopi genep 10.000, jajan budak diisuk-isuk nepikeun ka peuting 30.000, nyesa duit tina 100.000, 5.000 perak. Boro arah nambahan, boro arah nabung, nu aya ge nomokan kasaha ninggeuna ka bank keliling jeung ka bank emo. Mata keur para salaki ulah sok ngabibisani, mere duitna nominalna mah gede 100.000, tapi bebeulieuna anu mahal. Boro arah nabung, pajak geus bisa dahar oge. Bener teu? Baladageun. Yeuh, ngaranna ge jelema. Proses maneh ayeuna dihina, tapi lamun geus katempo aya hasilna, isuk pageto ge manehna bakal nanya, kumaha carana? Bener teu? Baladageun. Yeuh, ulah sok komplain ari nempo jelema gendut teh. Jeung komen, bajuna eta-eta deui, bajuna anger, ganti-ganti. Baju mah loba, lain teu hayang katempo langsing, ngan aing mah sadar diri. Lamun aing make baju merecep cigah leupeut, lamun make baju gombrang cigah karung goni. Bener teu? Baladageun.
laki urang ngalarang ulah ngonten video. Dengekeun kardun. Ulah sok ngalarang pamajikan ngonten yang video. Eta teh cara manehna ngahibur diri. Yes. Nu penting mah teu pungkal pengkol we. Tenang kara. Teu ulin ka ditu ka dieu. Nu penting mah maneh ka urus, anak ka urus, rumah tangga pagawean beres. Daripada ngumpul-ngumpul ngariung ngomongkeun batur. Mending keneh ngonten. Ulah sok ngararang-ngararang. Bener teu. Meledak deui. Aing ke randa FYP di lembur. Ayeuna geus kawin oge leuwih trending topik di lembur. Kumaha nya ce nya serba salah hirup teh. Ye, geus biasa ye nu ngaranna di lembur mah. Geus kawin diomongkeun, awakna gendut diomongkeun, awakna begang pajarkeun ngabatin. Katempo urang senang saeutik, loba duit saeutik. Teu lila ngarinjem duit. Bener teh. Pedagu. Kumaha lur? Panasnya ningali aing senang. Keselnya ningali aing tenang. Ye, aing nu dipikiran ku sia. Sia nepikeun karela mati-matian ngajatokeun aing, sedengkeun aing baik-baik saja. Hak anta. Pedagu. Cik atuh euy, keur balang sakit teh. Datang anu mayar hutang. Ieu mah ditagih ku aing teh lain kalakah mayar hutang. Kalakah nyerenteng duit aing. Nah jadi aing anu rudet gitu. Tegalabeg pikiran. Hirup mah masing-masing. Ulah dibawa pusing, ulah dibawa rusing. Dan misah nyawa jeung misah raga. Batur geus ngalakukeun motor, batur geus ngalakukeun goreng. Nu penting mah teu maling, teu nipu, jeung teu ngarugikeun maneh. Paham? Baledagi. Info besti, info bilih aya anu lalintung nu arageung dagingna lamat sakedap deui lebaran haji ulah waka dikaluarkeun ulah waka diabur pilih Pak RW salah newak besti obat beledageun abungnya tetangga anu panasan batur nganyuk motor iweuh nganyuk motor batur nginjem duit ka Bang Emo iweuh miluan pinjam duit ka Bang Emo. Empok kurban kieu ge ieu. Iweuh neangan kupon. Eta sih kabagian daging. Beledageun. Aya nya jelema kos maneh, gablek hutang teh sia mah galak. Agih ieu sinis teh cara nginjemna amis. Make jeung nyebutkeun pira duit sakitu ge engke bakal dibayar. Ieu aing teh neangan duit sakitu oge melaan setengah modal. Hese molor hese naon, kesang ka bool-bool make jeung nyebutkeun sieun teh dibayar. Bayar atuh sia gablek pikiran mah. Pedagang. Sarwa-sarwa pagawe mah jeung tukang kuli mah ulah sok balaga. Da sarwa keneh cicingna curug batur. Gawe mah gawe we sawajarna ulah saing kapake. Da anger sakumaha maneh kana pagawean hakikeut ge ulah batur. Ieu nu beungharna mah dunungan. Coba maneh penang naon? Penang cangke. Pedagang. Kagorengan ieu tempo aya goreng kacang, ieu aya goreng kudang, ieu kangeunahna ieu teh goreng kacang teh tapi anu teu ngeunah mah ieu kagorengan tetangga, gorengan ka tetangga ieu omat seulian ieu anu paling ngeunah paling raos jengkol anu bau-bau ieu handapna kuring mah anu bau anu ngeunah salian ti jengkol jeung peuteui naon punten dijawabnya da eta mah penting mah urang mah nyaho jawabanna amun teu ngajawab berarti eta sia beungeut aing mah emang tenang tapi mata aing mah penuh dendam emang urang mah pemaaf tapi urang mah lain jelema boboan baledageun